kurang disukir ya Allah masih ada ketepan bisa ibadah teu kasa kabeh jalmi lamun kurang ditafakuran teu saeutik dina saha ieu jalmi-jalmi keur kadoraka ka Allah Subhanahu wa taala teu saeutik jalmi-jalmi keur teu areling ka Allah Subhanahu wa taala kuana kitu mudah-mudahan pengorbanan urang sayana cing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala digentosan ku hiji pahala fadilah anu kacidageuna. Namanya dibahasakeun lisan menzakirun. Lamun ku urang di awal ditingali tina inti kalimah aya istilah manku tiahunna. Jadi hakikatna pada ngaran Allah jalmi dibere kuat, dibere bisa sangkan ibadah zikir ya hakikatna minnah ti Allah jami bisa zikir, jami bisa sobar, jami bisa sholat, jami bisa duha, jami bisa tahajud ya hakikatna hiji minnah kekuatan ti Allah Subhanahu wa taala mata teu aya deui kalimah anu layak dina nalika jami bisa ibadah kecuali maoskeun alhamdulillah alhamdulillahi binikmatihi tatimmus sholihat. Matak payu saparina para ulama simpeuring ngabandungan aya hiji bab wa min ma'asil qalbi lamun ku para murang kali santri masuk dibaraca sok diaos dina bab maksiat qalbu ku tipis-tipisna maksiat aya istilah suhudul ibadati nasiun anin nafsi ghafilan anil minnah dia nalika hiji jam bisa ibadah urang bisa sholat urang bisa urang bisa ibadah urang sagapa nyaksikeun ibadah nasiun anin nafsi hubiji tina atas dasar kekuatan pribadi tinggal itu aja bisa sholat urang bisa ibadah ghafilan anil minah lali poho we yen ieu teh hiji minah ti Allah. Kadang-kadang orang bisa sholat, orang bisa hadir kana majlis dibere gering mah keukeuh mah bisa. Justru kasupna kana ujubun bitaat. Kalau bet kana ujub kana geuningan subhanallah gitu nya. Takuhana kitu anu sakumaha we dibahasakeun mudah-mudahan istilahna kempelan orang saya dia alhamdulillah orang bisa zikir bisa kempel malahan hakikatna Allah musbere pakon uti akhirat dunia insyaallah orang pambeunghar-beungharna salam dunia eta dan kumaha awak bisa digerakkeun bisa ngalaksanakeun ibadah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala salamina ngabimbing ngadorong ka urang sadayana supaya urang biasa istiqomah dina ibadah. Sampai mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nambihan kitu nya kana keimanan urang, nambihan panyemangat kana ibadah urang. Sok pentang tong kanggo gitu dina urusan ibadah. Justru ieu perkara anu pang abdal na dina nalika urang minta ka Allah Subhanahu wa taala. Urusan ubudiyah mah keur mah ibadah teh tama-tama teu diperintahnya nya keur mah sobar teh tama-tama teu diperintahnya nya keur mah ngambura batur teh tama-tama teu minta ka pangeran nya karena gitu sekali di mudah-mudahan kumpulan urang saena cing ngajantenkeun sabab Allah Subhanahu wa taala neteskeun mageuhan kana qalbu hati urang saena urang sayana semakin istighna lebih gampang giat dalam melaksanakan ibadah. Tak lisanun zakirun wa qalbun syakirun hati bisa syukuran wa badanun ala balaihi sabirun hiji awak dina nalika ku Allah dibere cocobi maka berusaha keur bisa sabar. Ya insyaallah dari urusan perkara mana cocobi seperti itu mah hiji perkara sifatnya nya sunatullah gitu nya insyaallah yakin Allah mere balai mere cocobi
sesuai rasa fitrah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha saberat naon cobaan anu dikenakeun ka hiji jalma yakin ieu mangrupikeun istilahna hiji perkara anu standar anu bisa apa gusti asa berat-berat gitu gusti asa berat-berat heuh kabaturkeun cek pangeran teh maneh teu mampu insyaallah gitu. Hadirin rahimakumullah, anu sakumahan we perlu urang mahabbah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malahan ieu teh mangrupikeun hiji hajat ka urang, mangrupikeun hiji pangabutuh anu kaji da mulyana ageuna. Sabab dia nalika jami teu bisa mahabbah ka pangkat Rasul, ieu tibana bakal nyebabkeun hiji jalma cilaka di yaumil akhir. Imam Al-Qurtubi dina nafsiran sapalih ayat Al-Qur'an anjeunna ngabahasakeun aya istilah fa'lam. Sapalina ayat Al-Qur'an anu disarahan kumantenna anu ngadorong anu nyarioskeun dina urusan masalah kalbun. Aya dina ayat Al-Qur'an ari kalbun teh hiji anjing, ari anjing teh kalebet kana hayawan anu goer muhtarom, hiji hayawan anu teu dimulyakeun usara. Tapi dina nalika anjeunna mushohabah nyarengan ngarejengan ngamulyakeun cinta, maka Allah ngajadikeun mulya kalbun min ashabil kahfi. Jadi sapalihna hiji anjing anu lebet ka surga teh seperti kitu. Mata Imam Al-Qurtubi fa'lam. Pamun bahasa santri mah teh dina nalika hiji kalimah anu dikawitan ku kalimah mukhatabun muayyan ya juruna teh leuwih narikna teh kana hiji perkara anu kacil pentingna. Ya nalika kalimah dimimiti ku bahasa i'lam. Perhatikeun ya. Lamun urang ningali kana dasar cek tadi seekor aya hiji anjing anu kacida. Lamun dina segi masyarakat gue muhtaram kan kacida. Tapi dan nalika anjeunna mah cinta bisa ngajadikeun sabab kacana mulia ku Allah subhanahu kitu deui komo urang. Jelema hakikatna diciptakeun asal mulana tina perkara anu mulia. Gitu. Mata pentingna urang masahabah duwi ka sapalina hadis an Anas bin Malik anna Arabian aya hiji bangsa Arab gitunya ieu ningali pokok mulyana perluna urang ngalaksanakeun mahabbah. Aya hiji pangkat Arabian sumping ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anjeunna teu maros ka Rasulullah. Ma tasa'ah ya Rasulullah. Ya si rajul si urang Arab naroskeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iraha datang kiamat. Iraha Allah ngajadikeun hiji kiamat. Iraha Allah bakal ngayakeun kiamat. Iya kalau kita kenapa ngeluh pada bulan pangeran mata bijaksana seorang Rasul ngejawab ti Arabian ma'adattaha. Mata bahasana ge ma'adatta karena naon cawis-cawis anjeun geus boga bakal naon anjeun kana jarepan kiamat. Bijaksana dasar-dasarna mah latuf alu anti gitu kan. Perkara pada bulan pangeran atau bertanyakeun deui anu kudu urang dilaksanakeun mah geus boga bakal naon anjeun dike dina nalika mayeunan akhirat. Urang kadang-kadang terfokus kana urusan kitu iraha Allah kitu nyiksa jelema iraha gitu kan mah urusan seperti kitu syukur-syukur Allah tadi siksa. Nah tahu kan Rasulullah sallallahu geus boga bakal naon anjeun dina nalika mayeunan kiamat dauhan eta a'raf ana uhibbullah wa rasul
anu ngajadikeun sabab bakal dina mayunan kiamat kami cinta ka Allah, kami cinta ka Rasulullah. Maaf Pak, kumaha balagan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta, anjeun bakal babarengan sasarangan sarta jami-jami arti kasih anjeun. Nyata mudah-mudahan we lamun teh ningali pangkat ahli surga teh seperti kumaha, golongan-golongan purqatul ula teh seperti kumaha, pangkat suhada, pangkat solihin, pangkat fuqaha. Wah, disebut urang golongan soleh teuing cek batur kalau make nyebutkeun teh soleh. Pangkat fuqaha teuing teh. Atuh mudah-mudahan ku urang mika cinta, mika resep kitu nya kalebet katuntun ka golongan mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ieu ku sahabat Anas mah kalebet kana hiji hadis anu sangat luar biasa. Sahabat Anas teh sanes rawi ecek-ecek gitu teh. Gitu nya. Kalebet awal gitu nya. Terbahan gitu. Mudah-mudahan pengorbanan orang sadayana gitunya, ngorbankeun waktuna, ngorbankeun hartana, materina tina sapalina, sagala rupa kegiatan urang sejana hadiran ngagungkeun ka Kangjeng Rasulullah, kana dipedakeun Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jika yatankeun sabab urang sadayana katuntun jadi golongan atau istilahna katuntun jadi golongan dijijingkeun hiji tempat anu mulia jeung marantana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Uzkur hadisas sholihin pabidzikrihim tanazzalur rahmah. Walaupun sakedik urang sakedik kumaha perjalanan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaan urang. Jadi saking cinta Rasul ka urang nepi ka anjeunna rela nahan ka nyeri anjeunna keur melaan ka nyeri umat, rela nutupan ka bingung anjeunna, nutupan kana ka bingung urang. Kumaha urang teh cinta ka Rasul. Dina sapalina riwayat dina nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rek dipundhut ku Allah, rek dicabut ruhna ku Allah subhanahu wa ta'ala, anjeunna ngarasa bingung pada rek namun pika bingung pangkat Rasul tos maksum gitunya, tos diraksa yakin ka surgana, tapi anjeunna ngarasa bingung di pangkat Rasul. Mata kurang tong kagetnya dia nalika urang dibere ka bingung itu pangkat Rasul ya kaduhan ka bingung gitunya. Dan insya Allah asal lillahi ta'ala bingung lagi jadi kiparat dosa gitu ya. Tak doan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minadz-dzunubi, sayangnya nanti pirang-pirang dosa anu dijieun ku jalma aya hiji dosa anu mana eta dosa teh pageuh hesida. Pageuh hese. Nepi ka lain kafir teu bisa ditutupan ku salat, teu bisa ditutupan ku puasa, teu bisa ditutupan ku ibadah-ibadah lainna saking beratna kota, saking pageuhna eta dosa. Jadi lamun dibat kotor mah ku minyak tanah, ku bensin pageuh. Ngan aya anu bisa ngibaratan, ngan aya anu bisa ngahapuskan eta dosa. Amin hamun bil maisha. Bingung mikiran kahirupan, lamun dibaratkeun madagang teu payu. Asalillahi ta'ala. Aduh, bisa gede anak urang rek asup ka kelas 2. Aduh, nangis. Diganomin mah kitu aja. Aya jika bingung istilahna aya hiji dosa anu mana eta dosa teh waduh matakeun bae bingung anu tiba ka jalmi mukmin mah mudah-mudahan hiji ka bingung keur penghapus dosa. Ya Rasul makanan ka bingung dia nalika rek mayunan, dia nalika rek dicabut ruhna ku Allah subhanahu wa ta'ala, nepi ka tanda na Rasul gaduhan ka bingung,
nepi ka ngakeruan malaikat Jibril basirni mali indallahi minal karamah. Adi bahasa ya malaikat Jibril pambubungakeun kami sok pangjebatkeun pangabeja gitu nya bahasa panghubungah kami pangtembongkeun karamah kamuliaan ti Rasul ti Allah Subhanahu wa taala hiji keagungan kamuliaan ke kami gitu. Jauhan malaikat Jibril tong rempahan tong sieun tuh innas samawati ya Rasulullah langit pantau langit geus dibarukakeun para malaikat yang tadiuna liruhika tos ngarantosan sopan subuh majajar sadayana rek nyambut tuh anjeun ya Rasulullah. Wah ngarantosan sadayana gitu geunah Rasulullah mah kitu nya bari kasuntingan kumaha komot teh beda jeung urang suntingna ge unjuk heula pan ku Rasul di taros anjeun teh rek jarah atau rek nyabut nyarek jarah rek nyabut kasihan antara orang bet ieu kabingung pas begitu diwartoskan seperti itu kumaha dawahan Rasul alhamdulillah tapi keukeut we aya nyelakit aya keneh hate teh bingung lamun teh mah dikesakeun urang geus dijamin lamun teh mah dikesakeun maneh daek pae tapi sok ditinggalkeun tuh patempatan anjeun tuh surga anjeun jigana da mending buru-buru tapi Rasul dipasihan kitu pasieun ni ku malaikat Jibril dibahasakeun seperti kitu aduh keukeut malahan bahasa teh ini haram itu Allah Subhanahu wa taala ngabahasakeun ka malaikat Jibril kami ngaharamkeun ka surga ka jami-jami ka nabi-nabi sada acan anjeun moal ka asup ka surga dina nalika anjeun teh acan lebet gitu kan bahasa seperti itu mata dina sabana seperti itu keur anjeunna mah keur kana sakabeh itu tuh malaikat ayo terus majajar ngantosan tuh anjeun gitu bahasa tapi anjeunna keur ngarasakeun keneh kabingung dugi ka basir nih nyungkeun pabubungah di Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka malaikat Jibril basir nih kaya pahala umat cingan pambubungahkeun kumaha tingkah umat kami kena akhirnya anggar urang gitu malahan asal malaikat Jibril asal tadi teh waranana Allah Subhanahu wa taala parantos ngadawu yen Allah ngaharamkeun ka pangkat makhluk jami-jami asup ka surga dina samemeh sadacan Kanjeng Rasulullah lebet ka surga malahan mah Allah ngaharamkeun kana surga moal aya umat sadacan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitu nya kudu apus ka surga. Jadi insyaallah umat Rasulullah panggeulana umat anu bakal asup ka surgana Allah. Dina sabada kengeng waneran eta baru kumaha sawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ana toba qalbi wa zala dhammi dina sahih alhamdulillah kitu nya aya lega hate teh jongjon leungit kabingung. Pas begitu dibubungan urusan kabungan umat. Di pasian kabubungan khusus kira anjeunna mah angkat tasir ni keneh. Pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahan sapaina riwayat dinalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rek ngalaksanakeun dakwahna. Gitu. Dari amal ma'ruf lain perkara gampang, lain perkara anu lancar. Pas begitu dina hiji waktu Rasulullah ngabukakeun masalah dakwah na amal ma'ruf nahi munkar, rek ngabejakeun wahyu ka Allah. Teu sakabehna jalma nampi. Nepi ka dibale dogat mah, nepi ka digusur mah, nepi ka dihina mah, nepi ka disebutkeun pangkat ya sahirun mah. Tetap dia nalika urang rek beranjak, rek naik karena perkara hadir, gitu. Karek hiji dua tilu mah anu ngaganggu, karek hiji dua tilu mah anu ngahalangan karena perjalanan ibadah urang. Lembus mang juta-juta
itu ya kadang-kadang urang mereka hade ku hade kadang-kadang nu bahasa masuk hade kan gitu nya kan baik asal istiqomah insyaallah turun nasrullah turun Allah subhanahu wa ta'ala rek hade teh kadang-kadang Rasul pun seperti itu ketika dina hiji waktos mah aya seorang Arab seorang kafir ngapuaredo pas kena ila roksihi. Jadi Rasulullah teh pas begitu ngajalankeun dakwah di Baledo kena kana mastakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tur tidinya getih mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nepi ka kaluar tina mastakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas begitu ieu damul mulia hiji getihan mulia na Rasul rek ngeclak buru-buru Rasul nahan kana naon kana eta geuning kep ditangkep ieu mastakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naon margina seperti itu sabab anu sakumaha dibahasakeun ku malaikat Jibril lamun teh getih mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakecak tong loba ladei murad ngeclak kana bumi kana taneuh maka tidinya Allah penuh maka tidinya Allah murka bakal diadab jami-jami dina pada waktu harita bakal sakumaha ngadabna Allah ka umat-umat kapungkur nyaeta seperti Allah ngadab ka kaum Ad sareng ka kaum Samud gitu dirinya pas begitu kena ibatu kana Rasulna kana mastakan Rasul dirinya kep ditangkap sebisa mungkin ieu getih teu sampai ngecak kana bumi ditahan ku Rasul lamun teh ngecak teuing eueuh tah subhanallah ka kitu makan ya Rabbana Gusti hampura umat kami da mata kieu ge pedah naon pedah teu apa kan sabalik nanti urang kadang ngiring seutik gede-gede gitu kadang-kadang luka seutik gede-gede tapi ditutup ku Rasulullah kenutupan pebentuk Allah melaan urang mata teu kumaha urang cinta Rasulullah lebih rela ngorbankeun kanyerina rela melaan kabingungan melaan urang itu subhanallah bukan gitu am sakumaha we penting rasa mahabbah urang ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu pentingna urang nempongkeun rasa cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan cing anu sakumaha dibasakeun ku Imam Qurtubi cing ngajantenkeun sabab urang kenging kamuliaan ti Allah subhanahu wa ta'ala dibarengkeun sareng golongan-golongan paranteunna sareng pangkat jami soleh pangkat jami jadi mulia anu Allah subhanahu wa ta'ala sabab aya ningali pangkat ibadah waduh jauh melalui jauh tanah ka langit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu sifatna maksum anu diraksa ku Allah subhanahu wa ta'ala sapalina riwayat matobatna ke sapoena ke 100 kali ia anu yakin dijamin ku Allah subhanahu wa ta'ala makanan kadang anu can kajamin can kadang-kadang teh tepatnya sabaraha kali teh sakali ya gitu mudah-mudahan urang saya nakalabat kabaloman jami-jami anu pika rindu dikapit kakangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah masih dina saah balikun ke Allah subhanahu wa ta'ala anjeunna baka nangis kita Rasul sapalina sahabat Rasul kunaon nangis kunaon sedih bari teu ikhwan kami teh keur ngarasa kangen keur ngarasa rindu ka saha ka ikhwan dulur kami para sahabat tidinya cing lalieu awal esa pan bahasakan kami ya Rasulullah ieu kami tepan ikhwan anjeun ya Rasulullah bal antum ashabi anjeun mah sahabat kami anu dimaksud dipikakangan ku kami dipikarindu ku kami alladzina yu'minuna walam yarun jami-jami anu ariman ka kami
anu can pernah papamih jeung kami. Itu matu Rasul dipikir rindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang dapat kadinya, mudah-mudahan dikeresakeun di pundut Allah Subhanahu wa taala tos pangkat nyampak golongan-golongan jami anu karangan ka urang sadaya. Eta. Mudah-mudahan urang kitu nya. Kalabat ka pangkat-pangkat jelema anu saleh, anu muttaqin, bari mujahadah berjuang saya laksanakeun. Gitu. Berjuang cara perjuangan anak nya melalui turun kurang tong sebeuh dina thalabil ilmu. Gitu. Mata dina sapalina aya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngabahasakeun laula khamsun sharin la sar nas kulluhum sholihin. Lamun eueuh 5 perkara insyaallah sabalina geus kuring dibahasakeun. Jelema saalam dunya kabeh pasti saleh. Betulnya, ieu syariatna saresna keun aya urusan perkara itu mah Allah Subhanahu wa taala anu nentukeun ngarepadoana. Urang mah berjuang we. Kitu can soleh tuluy we gaduhan, can soleh tuluy tah. Ngan keur dijadikeun hiji tolak ukur nemeh dibahasakeun. Lamun teh mah hiji 5 sifat al-madmumah anu dicacat maka lasor nas kulluhum sholihin bakal saleh kajeng makabun. Mana tina sapalihna hiji al-qanaatu bil jahli. Al-qanaatu ayir ridho bil jahli ay bi adamil ilmi din. Hiji ya sifat madmumah ya. Lamun tama sifat ieu teu masalah kabeh. Al-qanaah ari qanaah teh ngalap cukup, ari al-qanaah teh ridho puas. Mata air ridho bil jahli ngarasa puas, ngarasa teu rengrang, ngarasa teu hariwak ku kabodohan dina urusan masalah agama. Ya makin urusan dunia mah kadang-kadang buka pikiran budak urang iraha geus gedeuna. Nah bakal anu tapi urang teu ngarasa ira. Nah budak urang bakal bisa ngadoakeun urang. Nah budak urang bakal apaleun ka pangeran. Nah budak urang bakal apaleun ka Rasulna. Nah iya. Tapi sianya kudu beren we. Rabbana atina fid dunya sebisa mungkin sakuatna anjeun. Gitu nya. Urusan dunia teh yang penting mas secara thayyib we hade we sagarupa barangna gawena sagarupa kitu-kitu kade urusan akhirat kita sampai pokok sabab dia ngali kajami ngarasa puas kan bae dan memasakna kadang-kadang seperti itu tuh ngarasa sedih ningali tuh budak batur masih gede kitu terus diajar ngaraji ieu mah keur anu keneh nah iya kalau karena naon al-qanaah ridho bil jahli. Sebenarnya mah qanaah teh sifat nu hade. Qanaah teh ngalap cukup teh lamun naon dina perkara anu hiji ti pangeran dibere kieu, dibere kitu. Sampai jahat tapi dina urusan masalah jahlu mah bodoh mah hiji perkara anu nyebabkeun anu batak maenkeun anu batak ngahalangan kana kahiji jalma bisa jadi soleh. Gitu. Maka dasar-dasarnya alhamdulillah gitu ya. Bila kalau tetos meseskeun taufik ka urang sadayana kantun urang mata bodoh di ilmu urang mah bodoh anu teu dihampura ku syarat. Urang panjaungan, urang mana wae, nalika lamun teh nanti bisa salat doakan tah. Ku pangampura ti pangeran, pangajian sobat, sakarupa masobat. Kalau tekan mah urang jodoh. Taufik ku pangeran insyaallah tos dibukakeun gitu.
Tak Imam Al-Taillah ngabahasakeun kadang-kadang jelema teh ngarudak diibaratkeun mudah-mudah taufik pangeran gitu. Tapi dah ke atasnya padahal ciri nama didikeun ku pangeran teh. Mana cirina? Wa min alamati taufik. Lamun bahasa mah tuhulu amalil bir. Gampang diberi fasilitas ku Allah kanggo ngalaksaneun ibadah. Ieu hiji taufik ti pangeran. Anu kadang-kadang urang kata ya Allah, mudah-mudahan Allah beri taufik saya cek pangeran. Mana di urang. Alhamdulillah ibadah aman. Masjid loba alus. Cai gede rek salat sabare rakaat. Ieu teh diberikan gampangan ke Allah pangaseuna. Lamun kurang ditinggal mah tuh tinggal di negara lain. Istilahna anu ini kitu nya. Agama Islamna teh saeutik kan aya salat teh daragoa, salat teh aman, sieun ditemak mah sieun sagala urang makari. Urang makari maka bodoh di urang mah bodoh teu dihampura usaha. Pantes pisan kitu nya anu matakna jadikeun sebab jalmi teu saroleh ku sabab ridho ku sabab qanaah dina kabodohan. Bodoh intina bodoh dina urusan masalah dalam agama. Maka innallaha sanyana Gusti Allah mika bendu kapangkat jami anu naon alim anu pinter hade dina urusan masalah dunia, bodoh dina urusan masalah akhirat. Itu kan ari hakikatna secara batinnya masalah jalma keun ari urusan pinter bodoh nah itu mah minat ti pangeran. Jalma rek bodoh, jalma rek pinter da kan teu saeutik jami anu diajar ti budak mah taun teh bodoh geus anu karek 2 poe sapoe 2 poe tapi ngadakeun pinter. Berarti intina perjalanan nanya letak istilah mansalah kaperi konyata misbihi ilman itu. Jadi istilahna anu ngadeukkeun ngagampangkeun ka surga teh nya usul ku kempang ngariungna di urusan masalah agama. Man yuridillahu bi khairan faqih fiddin. Jadi nafu mereka hadian kahiji jalma sok ieu faqih ngarep pinter ngarep paham. Maqala ba'dul ulama sapalihna urusan pinter bodoh eta pinah ti Allah Subhanahu wa taala intina cirina jami anu dibere soleh dibere kahadiran dunia akhirat teh nyaeta jami dibere kagampangan nyiar ilmu dibere daek dibere sarana dibere waktu. Karena kitunya sok mana me tepat-tepatnya alhamdulillah udah lupa bisa disyukuri dina sahieu pisan. Urang bisa bebarengan zikir ka Allah Subhanahu wa taala, urang bisa ibadah, urang bisa ngagungkeun Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kalebet ka golongan jami cirina jami anu dibere hade ka Allah Subhanahu wa taala. Sababan dipayasa Allah ngaretengan apakah jami-jami anu dikersakeun ka Allah. Mudah-mudahan orang kalebet ka golongan jami anu dikersakeun hade ka Allah Subhanahu wa taala. Eta paling jami itu salawat itu sabab naon ridho kabodohan ridho ku kabodohan gitu nya. Lamun teh mah jami istilahna naon ngarasa nyeri hate aduh batur mah pisan insyaallah jami saroleh salam dunya gitu. Ulhum saya bakal sabar. Hadirin rahimakumullah. Sepintas nih bahasa mudah-mudahan udah sakna nggak dibahasa ke orang ngalap barokah walaupun istilahna sariwayat walaupun non sakalima inti nama mudah-mudahan ngajadikeun sabab kana naon turun rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala sabab ieu anu majankeun sabab ya nalika uzkur hadis sahih sok sebut-sebut ku anjeun halakna solehna kemuliaan riwayat yang nalika ku anjeun dibahasakeun seperti itu maka ieu mata menjadi sabab karena turun rahmat acara maulid urang malan sahih profet di dieu sejak istilahna
Ya, syukuran inti nama syukuran sejak ngemut atau hawal bahasa mah insyaallah lamun terlepat mah barewa anu kasalapanan gitunya insyaallah ya sarasna mah ngajadikeun hiji sebab cukang lantaran karena laji dan nakumna Allah Subhanahu wa taala karena tambah-tambah merena sebab dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yaskurin nas lam yaskurillah sing saja man can bisa syukuran berbuat hade kapangkat jalmi man lam yaskurina can bisa berbuat baik can bisa sagaruh kapangkat sasama jelema komo sifatna anu janten sepuh anu mata ngajadikeun sabab nikmatul ijad dalam syariat kurang bisa hirup di alam dunia, kurang bisa mengenahan, kurang bisa ibadah, kurang bisa sagarupa, kurang can bisa gawe hadis seperti itu, maka lam yaskuria saura wala kurang can bisa gawe hadis syukuran ka Allah. Atuh rek kumaha jilan aku kan itu na tambah-tambahnya gak seperti itu. Tapana kitu khususna saya poder terlalu hati sayana. Jadi sejak emot tegitenya ya sebab da ngaran birrul walidain mah nikah hade kapangkat jalmi manapi ka para sahabat we pan naros ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiji jalmi istilahna Gusti ayumkin ayah dia umma pada wafatihima boleh teh kami teh dalam dunia teh can bisa hade kanu janten sepuh teh can ridoeun tapi ayeuna masih aya kana kesempatan ayumkin ayah dia umma pada wafatihima dina sabada tos ngantunkeun yumkin masih kene nyatina sapalina ayyakuna sholihan berusaha mencoba bersoleh berusaha terus gitu sarituna aya nu kalebat kana ngadoakeun sedekah diususkeun ka pangkat yang terus teh aya ngadoakeun kitu nya aya sebab teh aya di doa dikeun jamian terus teh aya iwal doa wal istighfar taya deui kitu nya anu layak anu nepi ka pangkat almarhum almarhumah kecuali ada seperti itu tapana kitu dalam doa ti sadayana khususna almarhumah aya di rahmat sareng Allah Subhanahu wa taala umumna sepuh-sepuh urang antos teu ngarantos aya kitu-kitu mudah-mudahan anjeunna aya di rahmat sareng Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, atur isim kuring ieu mah sejak inti nama naon gitu walau kalimah ma'al kadarna gitu nya. Mudah-mudahan khususna aya manfaatna kongsi kuring mun ka urang saena. Mudah-mudahan intina ieu acara cing ngajantenkeun sabab urang saena jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu ngabanggakeun urang cing kenging syafaat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk salajengna insyaallah urang lajeng kana tawasul marhaba sareng sejabina cik kuring dicakakeun sakitu akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waidah hasanah ratos didugikeun ku kesana al-mukarram berurang sadayana anu pamudah-mudahan naon mutos didugikeun mutos ka kuping ku urang sadayana sing dijangkeunkeun hiji motivasi hiji penguat kana kasumangatan urang nuturkeun kana naon anu parantos dicontohkeun ku Rasul, anu parantos dipiwaran ku Rasul. Hakikatna naon perkawis anu tos diwajibkeun ku Allah melalui Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya mangga urang tawasul hadiah ka sepuh-sepuh urang sadayana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li hadirina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Allahumma anta maqsudana wa ridhaka matlubana. A'tina ya Allah, a'adina mahabbataka wa ma'rifataka. Nawaitu wa nawaina taqarruban liwajhil karim wa tawassulan wa hadiyatan wa qira'atan wa qira'atan salawatan li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa istighfarin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.